barala. Alhamdulillah tapi ya pelak sampe mah ya. Bar jeung si Imron geus teu digawe di aing ge. Ka mana men babengok si Imron teh aing kita ngurus kebon malah kapundung di zaman THR atau mah geus ka mana THR lagi geus arareueuh. Mana ieu Ki Hajinya? Kue cecet teuing di teanganna. Goblok teh. Hajinya rek ngajual. Tapi hararese di teanganna. Atuh kumaha nyaerkeunna aing. Urung-urung teuing. Ka mana sia teh, Ye? Hoi. Buset, yuk sampo aing. Anu ngarabutan sampo. Aing goblok ya. Ku aing dijual. Ku trigil ka daun-daunna. Tataian meureun ngarabutan sampo aing. Itu Ki Haji tuh. Buset. Bangunna teu keur ngambek itu tanggal sampo digebuat-gebuatkeun. Aing maling meureun sampeuna. Padahal aing lebok ku si Haji. Aing lila wae itu da urusan jeung sia pusing aing. Ku aing rek dijual. Bagong ilok ngagalian tangkal sampo. Aing ngaturan jadi duit KB sampe. Buset, tinggal keluar obat-obat tinggal rengit atuh aing. Ampun aing. Mana disisar kim di tangan nanti? Wae, aku ngajanjian cenah. Poe ieu hayang aprok deui diajakan barang hakan. Mana si Sarkim? Buset, reungit ampun ting ah. Kim. Mana si Sarkim teh? Bebeuteng peurih pani teh. Ampun ting aduh, aing. Jaba beuteng peurih teh lesang jalan tadi ampun ting nah. Sarkim kok hara rese di tangan teh. Sarkim. Kim. Goblok ya. Kayak urut ngedurukan. Wah salah jelema ya main bagong ya. Monyet. Buset. Kalah cokor aing nyeri. Aduh. Di pagawean bagong ieu kos kieu. Aduh, mau bagong hideung hulu da singana. Aduh, Gusti. Aduh. Bodoh si ikut nyeri pisan. Aduh, ampun. Ah. Aduh. Si gugurana. Buset, si Imron. Naon sih? Ya, kayak naon? Aing ngajeng sia teh aing sok rariweuh teu puguh naon? Hah? Aya Haji. Aing angkat poe ongkon. Aing lagap potong pari goblok. Sing kanyawan mah kamari urang mah campe. Emang aya Hajina? Ya, kudu amuk-amuk wae gebet-gebetkeun tangan sampe. Aing tadi nama aing. Loh, aing nyangan sih aing beuteung lapar deui sugan teh ngajak melem sampe deui. Aya Haji Kaneng teuing. Ka mana tuh urang? Nyaho aing bingung ah. Nyumputeun asieun ah. Ayo. Mana tuh? Dikiri karung salah karung. Ini aing. Aja dong kata. Dek aja dong banget ah. Lapar goblok. Ngilang layusun goblok. Mana ya Haji? Haji. Buset, Aja dong heula. Jangan sampeurkeun ke deung. ah anya sieun ah. Ih moal ieu aing nu urusan amat. Emang sih nguruskeun taneuh teh ya? Heeh, kege poeun masalah eta mah. Pohon kumaha goblok itu ngadat ka nyawan sampuna kurang diala meureun aing sieun ah. Dah bang sampo hiji ah, bang sampo satangkal. Ambung ah anya sieun ah. Moal aing. Sia we nyamperkeun nya. Berat, Sieun cuman. ka ngabari ka. Ih. Ayo kini yeuh. Ah burung ah si Imron rese diajak usahana teh. Antasan bangsa kuaya tuh ah. Goblok ah. Sarki mana nyamperkeun Haji. Hayang beak bersih ku Haji duh aing. Kayaknya beberangan ah nyamperkeun ah. Buset dengenyan ah si Sarki mah wanian di mana ih. Nyumput aja ah nunggu si Sarki ah. Pokoknya si Sarki mah ya ka dieu.
Bagong. Kunaon eta Pak Haji? Siap Kim. Kunaon bangun ngeunaheun suku? Buset aing najong urut ngadurukan sampo saha meureun tah. Saha emang nu meulem sampeunya? Pos udangeun sejen sampo di beuleuman. Bugu aing itu nyaho. Ye. Ku aing kapanggih ku aing pegat beungna ku aing. Oh, panggil mah Pak Haji mungkin pegat kena beungna geus sakalian. Aduh. Nggak usah Kim gua cecengiran dirinya. Ih, ngajir tenang. Goblok aing nyeri-nyeri teh. Naon wae jadi ada teh sok angger wae geus kolot oge. Sia tah aing Ada nyeri ge cengar-cengir wae. Ada na urang ayaan nya saeutik oge ya. Iya abi teh. Peupeuh ya. Ieu nya tenang atuh Ji. Mene Dek naon sia ka dia? Hah? ih. Lain ieu. Urusan kamari teh ya masih Urusan naon? taneuh jadi Wah, aing taneuh. Ngal, kowe mau jual ieu jadi sok naon wae. Wah, kowe mau jual ieu Jual heula. Yo, aing di imah duit kitu kawadahan. Jual jadi keur mahal enak keur mahal. Ke mah murah deui mah hanjakal eta Ki Haji. Jual geus. Moal paling aing terus dijual lagi. Aing duit di imah ge teu beak-beak Kim. Jadi engke mah hanjakal jadi naon Mahal imah lanjaka soalnya aing kamari ge aing tos di Kajarta aing mah. Jakarta. Naon di Kajarta? Oh nyaho Iya. Bandung. Oh. Heeh, sia nyaho eta nya. Oh singkatan eta. Naon singkatan naon? Nyaho. Wah, aduh aing moal Kim. Jadi sok. Aing mau jual ieu. Aing mun aya nu kulina mah aing nyangan nu kuli deui. Ih sok. Cenah aya. Ih. Mana ngageter? Oh, aya telepon ieu si bos ieu. Halo bos. Cicing, aing rada Melayu ieu ngomong jeung bos aing soalna. Cidok. Ayeuna pisan. Oh iya bos siap. Hamba kadinya hamba. Pan hamba Allah. Ayo. Waalaikumsalam. Saya itu telepon biasa rada Melayu rada campur. Ye, orang kota pan ieu mah. Rada bisa saeutik. Iya we mau jeung orang kota. Bos, bos pan orang kota we bos orang lembur. Sugan. Ye, Pak Haji galain bos ieu najan beungar ge. Ya, aing mah pan geus dumuk beunghar. Beunghar ngadadak. Sang madengekeun. Cek ka mana ya tadi? Hah? Tadi nek urusan heula Cair gitu. Cair ieu mah jadi nguruskeun Haji pan tuh deh kan meladu Tuh aing saya ngajual ayeuna mah. Teu aya, man makan. Oh nya enggak sih mah nek nguruskeun lah itu bos orang. Bang jeung sia mah entak bawa mararat aing ngobrol jeung sia mah. Bang kitu Makan. Ngerohil aja. Ayo man. Nya. Mangkat. Assalamualaikum. Salam. Sarkim sama geng tiba heulak gitu hirup teh. Sayang soloyong jadi kos tai. Tai ona mah pantes palid. Hirup aing kos gitu-gitu acan mah. Ini kuli di aing Sarkim. Gantian si Imron macul di sawah tah. Buang biong. Paraham aing. Ampun Ki. Poyongkot jadi Goblok cuan teh Haji aing mun diruwas ya. angkat poyongkot jadi Cecerekan hajinya. Aing mun diruwas cuan teh Haji goblok geus ya. carekan naon teu carekan aing. Siapa bejangakan sampo maning samponya. Ye, sia mah henteu. Henteu. Geraku ka aing curigaan ka biong belbok sampo. Oh sia teh ngaku. Henteu, teu nanyakeun ieu. Aing mun diruwas aing porsi ngaku aing babak belur pa aing dek. Aing asup deui gawe. Pokok sia ditanyakeun tadi. Nah, ilok Heuh, sia ditanyampeurkeun ka ditu. Ngabohong teh sia. Henteu benar. Bener ya. Ditanyampeurkeun ka ditu cenah. Aduh, Kim. Si Imron wae cenah. Anu anyar digawe kamari teh eueuh cenah. Barala itu na sawah nyawa kebon barala. Aing bener ditanyampeurkeun. Heeh, aja sok. Buset, ampun. Teh ieu kabeneran pisan aing keur butuh gawe ieu. Ya lumayan sih sarap-sarapeun. Bener Kim aing ditanya ayeuna. Wis nam sampeurkeun. Sir ka Mas ya? Bos tadi ngebel Cair. hampir Lopo sia dang di restoran nek ngajak aing lawan cair. pat balik ke restoran masih asal daek nih kemah. Daang. Lain Naon? bupak. Ah,
Ini siapa nya berken haji nya? Ayo. Kim nuhun Kim. Puas ya Imron. Siap mau aing geus diganden ku Haji beja dulu sia. Lebok ya Imron ku aing ditipeng. Teu salah cek si Sarkim. Haji geus nungguan ieu. Aing dek ditarima gawe asup deui gawe boga pagawean deui. Euy. Nuhun Kim, sia geus ngabejan ka aing Kim. Dek, gawe deui Dek. Wah. Satu belang-belang nama wow aing kos tutul itu tuh. Wah, si Imron ku aing ya. Si kana dari ka dieu ya. Beak ku aing Imron sia. Punten Pak Haji. Naon sia ka dieu? Hah? Lu ini asup deui gawe cek si Sarkim cenah. Haji nanyakeun. Tuh hararayang aing ngasupkeun sia digawe meujeun aing butuh masih eueuh. Ayeuna ka dieu kalau datang ka saung rek naon? Tincak ku aing beung sia ku aing. Ampun, teh nya si Sarkim. Aing ngomong Haji nanyakeun wae. Aing cenah diasupkeun deui gawe ieu aing lah carekan geuningan. Aduh, aing nya teu daek geus saprok ieu mah ieu kudu dihareupan. Yo. Sia ka mana wae? Aya Pak Haji. Sia ku aing. Salila ieu ku aing ditungguan. Tepi ka barela sawah aing, tepi ka sampo aing nu malingan. Sia ieu palakuna. Jangan-jangan sia nu ngarabutan sampo aing. Melayu Pak Haji ngomongna Pan jangan-jangan. aing tas kajar tak kamari. Buset, Pak Haji. Sia gara-gara jangan wae masalah. Tarima digawe atuh Pak Haji. Embung aing teu hayang, teu sudi aing. Urang eureun teh Pak Haji teh balangsak dah. Diuk ieu bage diuk. Tah. Aing si Sarkim lah. Suwe, gara-gara si Sarkim ampun teh nya. Goblok teh. Ku aing mah jeuna di tangan eueuh, ayeuna bijil. Bong-bong gara-gara THR sia pundung ka aing. Itulah Pak Haji, uang teh pan THR teh keur dibutuhkeun pisan Pak Haji. Anu ku Pak Haji eueuh uing mah eureun we di Pak Haji. Teu asup deui gawe bro teuing. Dibere ku aing enaknya tibang THR hayang baraha. Nah, Rek bener duit apa rek naon? Duit atuh Pak Haji keur butuh pisan beuteung ge lapar. Heungke lebaran hareup ku aing bere. Buset, ting Pak Haji ampun ting ayeuna nah aing ah. Buset beuh wae ya. Buset Pak Haji. Tungkal tangan juk. Buset ulah kitu Pak Haji aduh aing ah. Bisa dipeupuh wae di dieu keneh. Set ulah atuh Pak Haji aduh. Yo, dengekeun. Mun sia rek bener-bener digawe di dieu aing, sina bener. Bisa disarampang ku bedog ku aing. Ge ku aing digaji. Sapoe tibang ceban mah. Waduh Pak Haji rada naik. Sakitu keneh ku aing dibayar, komo ku aing mal dibayar. Iya, Pak Haji. Oh atunya uing asup deui gawe nya. Heeh, ke besok. Besok. Katanya jadi Melayu Heeh. wae. Yo, aing kudu ngomong mah. Eueuh sia, aing emang nage balangsak henteu da emang aing keur beunghar. Heeh. Aing mah liar terus ulin jalan-jalan. Ayeuna bijil sia nya aing wayana beneran tah, beneran deui sawah ulah tepi ka barala. Dipantau ayeuna mah. Waduh, ira mulai asup gawe deui. Besok malu masuk kerja. Ayo, ayeuna urang ka ieu mah nyokot pacul. Kita ngomong-ngomong jadi Melayu wae euy. Pan kamari ceng. Aing liar wae jadi kieu. Itu aganeng. Mah haji teh nyahoan aing soalna liar sorangan. Buset enak gua tuh mau berbeda sama Haji. Enak langsung asup gawe. Gawean mana enak? Itu di Tonggo Tegal. Ayo, Siap Haji. buruk wae bisa di Tajong ya.